temong harita samangpati muru ka hareupeun Kibana anu kakara turun tina luhur panggung geus deukeut ka hareupeun Kibana harita terus nyarita. Dupi abdi kumaha ieu teh beresna Kibana? Bet teu kaharti ieu teh. Teu kaharti Sun. Padahal jelas abdi selaku panantang unggulan anu mampu ngarubuhkeun Kiromeng. Kumaha ieu teh? Kuring teu ngarti teh Kibana ieu. Tenang, sabar Sambangpati. Tadi kula geus nyarita sarata ngajelaskeun yen hasil sapinuhna tina ieu sayembara kudu dibadamikeun heula jeung Kiromeng katos sarida pisan. Anu engkena baris diembarkeun ku Dedi kula ka sakumna rahayat lemur Pamekasan. Tah, dina ieu hal teu nganung harati yen ieu sayembara teh gagal. Ngan kula teh lain budak leutik atuh. Lain budak leutik Sambang. Jadi ngeunaan sagala rupana urang bemakrama heula atawa urang badamikeun heula sakumaha sangkan beres sagala rupana. Tah, kitu tah. Sangkan leuwih jelas ngobrolna urang di tempatna nyata di jero imah lain di dieu ieu. Tak kitu Sadek Sambang. Kibana sikepna tenang tapi matak era pikeun Sambangpati anu kapaksa harita teu bisa maksakeun kahayangna. Sekara jati kairing ku Kibana sarata sabaraha urang deui anu deukeut ka Kibana mangrupa jalma-jalma kepercayaanana harita terus marulang ninggalkeun tegal saemara. Sawareh deui mah harita tetep aya di eta patempatan, malah panggung saemara henteu wara diberesan lantaran bisi masih keneh diperlukeun dina waktu anu bakal datang. Kaayaan anu tadina ribut mobuh ngaguruh lir upama sayang nyiruan runtuh teh harita mah ngadadak jadi sepi jempling simpe comrek lantaran nu lalajo geus pada bubaran mulang nuju ka imahna sewang-sewangan. Kocapkeun harita di imahna Kibana anu mangrupa pupuh lemur Pamekasan. Katingalina aya riungan khusus pikeun rembagan nyawalakeun pasoalan ngeunaan lumangsungna saemara teh. Kiromeng harita geus jag-jag deui katingalina mah ngan jelas tembong paromana semu anu alum lantaran ngemu rasa kaer anu luar biasa. Sabab kakara saumurna make jeung kudu ngalaman wirang di kolong catang nya gede nya panjang mangsa adu hareupan jeung si Bopeng teh. Kibanda dihapit ku sababaraha urang jalma kepercayaanana temong harita muka caritanana. Ki Adi, akang tadi tutas mungkas lekasan acara anu dilaksanakeun di Tegal tengah pilemuran. Ngan akang tacan mere putusan yen Sambangpati teh salaku patanang unggulan. Hal ieu lantaran dumasar kana pangimeutan akang yen Ki Adi bet beda pisan dina waktuna adu hareupan jeung si Bopeng sarta waktu keur adu hareupan jeung Sambangpati beda pisan ieu teh. Jiga anu asa-asa atawa ngahaja Ki Adi teh ngelehan maneh jeung Sambangpati mah. Sedengkeun waktu ngalawan si Bopeng anjeun pan katingalina teh kacida sumangetna deui. Aduh. Kong. Kumaha Ki Adi? Jadi lamun kitu mah akang ngarasa curiga ka deui abdi. Nasa curiga ki akang teh ka deui abdi ha? Tenang Ki Adi. Akang lain nyangka goreng kanu jadi dulur. Nu matak ayeuna disabalakeun oge lantaran ngarah Balungbang Timur. Akang teu miharep di antara urang anu kawilang dulur jeung baraya anu liana aya pacogregan. Aya pacogregan anu henteu dipiharep. Ngan akang ayeuna akang ayeuna leuwih ti heula rek menta keterangan ti Ki Adi ku ayana sikep jeung caritana si Bopeng anu oge ku akang dilujukeun jeung kanyatan anu ka Bandungan. Jadi ayeuna jelaskeun
naon sabenerna anu geus lumangsung antara Samangpati jeung Ki Adi? Coba jelaskeun Ki Adi. Akang minta keterangan anu sajelas-jelasna ulah aya anu di kilungan, anu aya di dinding keliri Sindang Siloka. Sokomo lamun nepikeun ka Sumput Salindung. Akang teu hayang lamun kaayaan seperti kitu. Coba jelaskeun Ki Adi. Ki Banda tetepna antep ka Ki Rombeng. Mubuh Ki Rombeng teu kuat adu tetep jeung nu jadi lanceukna harita terus ngabalir bari ngahulang sakedeung teu lila terus kedalisan. Kang Banda. Kumaha Ki Adi? Memang pantes jeung sakuduna lamun nepikeun ka ngarasa curiga atawa nalika abdi sarupa kitu, Kang. Memang bener Kang. Antara diri abdi jeung Samangpati lumangsung saniwara anu dihaja. Sangkan Samangpati aya dina kaunggulan. Terus kumaha Ki Adi? Ari sabab lamun teu dilaksanakeun acara saniwara sarupa kitu, ieu baris ngabahayakeun pikeun Kang Banda oge ka Sakarjati. Kitu Kang. Ki Banda kerung masih tacan ngarti kana maksud ceritaan adina. Heula Ki Adi. Akang tacan ngarti sapinuhna kana naon rupa maksud ceritaan Ki Adi bieu. Kumaha ieu teh hal anu sabenerna? Nah Ki Adi make nyarita kitu, bahaya teh bahaya naon jeung ti mana datangna deui? Sarta naon gunana ngayakeun saniwara atuh? Ki Banda ngangsreg ka hareup diukna teu lila terus nyarita deui leuwih tarik batan tadi sangkan celas kebanungan ku sarerea anu aya di eta patempatan. Kieu Kang. Sabenerna mah estu bahaya anu datang teh nyatana geus kebanungan ku urang Kakang Banda. Sanajana eta jalma teh henteu nemongkeun dirina anu samoderna. Saha eta jalma teh? Coba terangkeun anu leuwih jelas, Ki Adi. Ya taya sanesun. Nyatana si Bopeng. Si Bopeng teh lain bae miharep mingahayang ka Nyi Mas Sakarjati. Tapi leuwihna teh eta si Bopeng teh nyata hayang ngawasa ieu pilumuran Kang. Sangkan kacangking ku dirina. Kitu ta Kang. Si Bopeng. Sumuhun si Bopeng. Nu tadi teh heula Ki Adi. Akang rada bingung ieu teh, jeung rada kaget. Menang beja atawa ceritaan kitu teh. Sabab sanajan diri Akang kakara saliwatan tepung jeung kebanungan si Bopeng, tapi pancen keyakinan yen ieu si Bopeng teh lain jalma jahat, Adi. Tayeuna Akang dek nanya ka Ki Adi. Dumasar kana tinemangan naon pangna Ki Adi nyebutkeun si Bopeng teh jalma anu boga maksud hasud niat delaka ka urang. Dumasar kana naon? Ha? Ki Rombeng ngumpulkeun heula ingetan geusan nyarungsum picaritaeun. Tutas ngarasa tenang hatena jeung kumpul bahan picaritaeun kakara harita nyarita deui. Kieu Kang. Hal anu nabi disanggemkeun ku simkuring. Dumasar kana tinimangan. Kana tinimangan anu luyu jeung kanyataan lumaku Kang Banda. Sabab si Bopeng teh hiji jalma anu memang luhur pangartina. Luhur pangartina Kang. Nganu leuwih cilaka eta mah teh boga karep pikeun ngawasa ieu daerah. Bari sekaligus migahayang ka Sakarjati. Ieu si Bopeng teh mangrupa anakna jaduk rampok anu katelah Ki Garang. Tah kitu tah. Ieu teh anakna Ki Garang. Uning bangeun Akang oge. Tah, manehna teh tadi ngahaja kitu teh, sangkan Kang Banda boga rasa simpati.
anu akhirna aya kabengkahan hubungan antara urang duaan antara simkuring jeung akang. Anu sok padahal ieu saniwara teh memang dihaja. Sangkan manehna henteu bisa miluan kana lumangsungna Saimara. Kitu tah Kang Banda. Ki Banda ngahulang sakedeung bangun anu ngalenyepan naon rupa hal anu diceritakeun ku Ki Rombeng nu jadi adina. Lantaran masih keneh ngarasa penasaran gancang harita nyusul tepus deui ku pananya kanu jadi adina. Ke heula Ki Adi. Akang masih keneh can ngarti ieu teh. Can ngarti oleh akang mah masih keneh budeg ieu teh, bureng ieu teh. Masih bureng ieu pikiran akang teh. Sabab sakumaha anu kebanungan ku urang. Kadatangan si Bopeng teh estu teu boga maksud pikeun Saimara, pan kitu tadi oge. Sabab lamun memang bener boga maksud miluan kana Saimara mah matak naon lamun cara anu sajena dapar sakumaha mistina. Pan ieu mah henteu. Numawi sangam abdi oge eta teh ngahaja Kang, ngahaja teh. Sangkan Kang Banda sarta anu sanesna ngarasa simpati ka si Bopeng ka manehanana sarta nyieun tinakan goreng ka abdi atawa di antara urang duaan jadi bengkah hubungan. Tak kitu teh. Oh, kitu nya Ki Adi. Sumuhun. Nya teu naon atuh kitu mah. Ayeuna Ki Adi boga alasan kitu ngan eta si Bopeng naon maksud anu sabenerna atuh nya. Apana geus jelas lamun miluan kana Saimara mah dirina bakal unggul meureunan. Ieu mah kalah ka ngabongkar saniwara Ki Adi jeung Samangpati. Sabab kieu Kang Banda. Kieu Kang Banda ieu teh. Ceuk abdi tadi sebatkeun manehna lain ngan sakadar mikahayang Sekar Jati Wungkul, tapi pikeun ngawasai daerah. Nu matak tina karana kitu teh ngahaja sangkan Kang Banda neuneun rasa simpati ka dirina. Ngan anu jelas urang kudu waspada ku si Bopeng ti ayeuna ka hareup mah Kang Banda. Sabab bukti diri abdi oge tetelah henteu mampu pikeun ngimbangan kana pangadiwasana. Kitu tah Kang. Ki Banda ungut-ungutan rada kaharti ayeuna masa larupa hal anu diceritakeun ku Ki Rombeng nu jadi adina dina waktu harita. Hal anu bieu diguar jeung diceritakeun ku Ki Adi teh ti mana sumberna eta teh Ki Adi? Ti mana sumberna Ki Adi? Naha beja ti saha? Coba jelaskeun ka akang di waktu ayeuna. Ulah ngelieur akang Ki Adi. Aduh. Ulang kung paham kana ieu pasoalan mah nyatana Samangpati sun. Tak kitu Kang Banda. Sabab anjeunna anu terang kumaha kagarangan jeung kajahatan Ki Garang. Raja Jadugna rampug Alas Kobar. Nyata bapana si Bopeng teh kitu tah. Coba atuh lamun kitu mah ayeuna sina ka dieu madep ka akang Samangpati teh. Bet jadi leuwih penasaran pikeun dari akang di waktu ayeuna teh. Sumuhun da bujung-bujung akang atuh simkuring oge penasaran ieu teh Kang yeuh. Salah saurang pakacar harita teh terus kaluar. Teu lila geus datang deui bari ngiringkeun Samangpati. Samangpati dibere keterangan ku Ki Rombeng ngeunaan naon rupa hal anu keur jadi bahan carita dina waktu harita atuh rengse aya dina kaayaan anu kaharti ku dirina harita Samangpati anu muka caritaan. Memang leres Ki Banda. Naon rupi anu didugikeun ku Ki Rombeng teh dimasarkan keterangan diri abdi. Sabab lemur abdi anu kungsi diranyah ku rampog Gerot Alas Kobar malah si Bopeng oge pada milu kana eta tinakan. Tak kitu tah Ki Banda. Ama tak kitu maksud teh. Ngan dina luhur panggung abdi ngahaja saolah-olah henteu wawuh sangkan hayat di pilmuran tetep tenang hatena. Samalih meh bae pun bapa sareng pun biang paragat jiwana.
ku karaman rampog alas kobar teh. Tak itu tah Kibanda. Kibanda beki percaya ayeuna mah kana naon rupa kuaran ceritaan ti Kirombeng jeung Sambangpati teh. Terus anjeunna ngareret ka Sambangpati terus Kibanda kedal dilisan. Ayeuna mah geus jelas Sambangpati. Hasil sayembara anu geus lumangsung teh nyata tetela gagal alias henteu jadi atawa bolai. Sabab ani kaduaan memang nyaniwara. Anu memang kudu dikula oge katarima eta tinakan teh sabab demi keselamatan jeung demi keamanan ieu pelemuran. Tak itu tah. Naon ubi putusan ti sarida Kibanda memang katami kudu diabdi. Namun anu jelas maksud abdi oge ka sarida Kibanda teh hoyong ngabantos poh tanagi atarpi emutan gesan keamanan di lemur ku ayeuna kadatangan si Bopeng anu tangtu mangrupa antek-antekna rampung alas kobar anu bakal nyieun laku bancang pakewuh di lemur. Tak kitu tah. Da puguh memang kitu tinakanana eta teh. Manehanana mah tah harita teh manehna teh si Bopeng teh keur nyelidik heula kitu tah. Nyelidik heula ka lemur urang. Samemeh engke ngadatangkeun baladna. Tak kitu Kibanda. Nya syukur be atuh lamun kitu mah Sambangpati. Kula nganuhunkeun kana naon rupa perhatian jeung bantosan ti Andika. Sambangpati bunga hatena sabab tetela Kibanda percaya sebinuhna kana naon rupa nu diceritakeun ku dirina dina waktu harita. Atuh terus nyusul tepus deui caritaan. Nuhun sami nuhun Kibanda. Diri abdi dipercanten ku sarida Kibanda atuh langkung nanti eta jararan abdi memang masih keneh aya hal anu kedah direngsekeun sadang si Bopeng dina harati mangsa nying hareupan tanangna selaku rampok punten baelah upami saminggu 2 minggu mah ngiring di pelemuran kitu maksud teh bari ngiringnya di dieu lah pang-pang nama hayang ngungkulan kadatangan eta si Bopeng jeung rampok alas kobarna anu bakal ngunjukeun sasaranana ka ieu pelemuran kitu tah Kibanda. Nyatena naon atuh Sambangpati. Malah kula ngarasa bunga jeung bagja sabab aya anu neuneun perhatian jeung kacinta ka ieu pelemuran kitu tah. Syukur we syukur keur kula. Kitu obrolan anu lumangsung dina waktu harita di imahna Kibanda. Anu nyata boh Kibanda Kirombeng yang kitu deui Sambangpati aya dina kaluginaan hate ayeuna mah. Cak urang tuna heula babadamian antara Kirombeng, Kibanda jeung Sambangpati. Urang nyaritakeun di tempat sejen. Kocapkeun harita teh wanci geus peuting. Teu matak aneh lamun papaes peuting kaya ning sora jangkrik cicir ciang-ciang jeung cari cangkas di sarada dina waktu harita. Di luar tembong bulan sinarna henteu pati ngebrak caang da puguh ngan sapotong. Nyima Sekarajati bangun anu henteu bisa sareti berada dina peuting harita lantaran pikiran jeung hatena teu oleh diganggu ku lamunan jeung sawangan anu lain-lain. Pang-pang nama ngeunaan dirina si Bopeng anu duka teuing saha sabenerna jeung urang mana. Nah si Bopeng teh asalna ti Cisewu atau ti Talegong atawa ti Cikajang atau ti Tarogong. Duka ti mana? Boa-boa ti Cianjur atawa Cidaun. Duka ting ti mana si Bopeng teh. Ngan jelas lamun ngabanungan caritaan Kibanda anu jadi bapana meunang katerangan tina hasil obrolan liungan yen si Bopeng teh anak rampok gerot malah jadugna pisan rampok alas kobar anu geus dikenal rampok gangas jeung jahat kabina-bina. Aya geteran aneh anu nyaliara dina jero dadana Sekarjati. Mimiti ayeuna mah. Cinta jiga nama.
pang nama tetepan panonna si Bopeng dina waktu rek ningalkeun panggung sayembara teh ya. Kewes jeung pantes sanajan nya goreng patut kacida tapi bet siga aya daya tarik anu mandiri pikeun Nyimas Sekar Jati dina waktu harita. Teu matak aneh lamun hatena harita garecok nyarita sorangan. Saha atuh sabenerna nya duh eta nu ngaranna si Bopeng teh. Aing bener-bener ngerasa kaget ku kedatanganana jeung tandangna anu sanajan nya goreng patut kacida. Tapi teteh lami bana ajen kapribadian anu narikeun hate anu hate kuring aduh malah diri aing sorangan. Tapi ari ceuk ama maluyu jeung hasil obrolan paman Robeng katus Samangpati majarikeun teh cenah jalma jahat. Blina oge nah make kudu dipikiran ku diri aing ngeunaan si Bopeng segala rupa nilik parumana oge pikagilaeun. Untung manehna teu miluan kana sayembara. Lamun teh mah teh miluan kana sayembara menangkeun jelema goreng patut ningali da pikagilaeun atuh. Kitu galecokna hate Sekar Jati dina waktu harita. Di luareun kamarna harita temong aya anu ngajanteng nangtung hiji bayangan badan. Neuteup kana lebah janela kamarna Sekar Jati, tangtungan eta badan teh terus mundur sarengkah ka tukang bari ngagreneng nyarita sorangan. Jelas aing kudu mere isarah kaki banda atawa ka Sekar Jati lamun kaayaan kahirupanana kaancam bahaya. Sabab anu ngaran Ki Rombeng jeung Samangpati mangrupa jalma-jalma anu mikahayang kana mustika walang sungsang. Mustika walang sungsang anu kacangking ku Ki Banda dina waktu ayeuna. Bahaya kaayaan Ki Banda jeung Sekar Jati. Sararetan katingali paroman beungeut eta anu ngajanteng nangtung teh nu tayalian ti si Bopeng geuningan. Aya geteran kakuatan anu kacida kuat pikeun jiwa jeung hatena Sekar Jati anu aya di jero kamar. Ngadadak harita ngarasa hareudang bayeung yang anu taya babandinganana. Terus manehna ngalengkah lalaunan terus muruk ka lebah janela kamarna. Berai janela kamar dibuka lalaunan. Bareng jeung mukana janela kamar muwuh Sekar Jati ngakurubuk lantaran kaget nu lain dikieuna. Sabab ngadenge aya suara lalaki anu nyarita lin ibarat anu tempokeun kana ceulina atau diharewoskeun. Nyata teu kepalingan sorana si Bopeng. Nyimas kahade masing iatna sareng waspada Nyimas. Sabab kiwari di patempatan salira aya jalma-jalma anu miharap pusaka mustika walang sungsang anu tangtos pikeun salira mah tacan uninga ngan emutkeun ku Nyimas. Dua ngaran anu kudu di Bandungan rengkak paripolahna nyata nu kahiji Ki Rombeng anu kaduana Samangpati. Duanana mangrupa jalma-jalma anu boga cita-cita pikeun ngancurkeun kahirupan tuang rama kali salira Nyimas. Sakitu amanat kula si Bopeng teh. Ngan sakitu anu kadenge ku Sekar Jati muwuh henteu temong jirimna si Bopeng. Si Bopeng maduka teuing di mana da puguh kaayaan di luar teh poek mongkleng ngabutara tangan ukur samar-samar ku cahaya sinar bulan. Memang si Bopeng ngirimkeun geteran sora ku kakuatan elmuna anu langsung katarima ku jinisna nyaeta Nyimas Sekar Jati bari tacan tangtu bisa katarima atawa kadenge ku anu sejena. Di dieu memang kaluhungan elmuna si Bopeng teh. Atuh puguh we ngarasa reuwas jeung kaget kacida harita gancang Sekar Jati
menetkeun deui janela kamarna bari terus muru diuk dina luhur tempat sarena katingalina dadana turun naek tanda nenangkeun hatena. Nah bisa kitunya aing ngadenge sora anu jelas sorana si Bopeng tapi henteu temong cirimna maduka teuing di mana anu mata kaget teh ku caritaan ngeunaan hiji mustika anu disebut mustika walang sungsang jeung eta mustika teh kacangking ku bapa aing tapi nah diri aing kakarang ngadenge ayeuna nyaan mata teh kaharti ieu mah hayang nyahorek nepangan ama sugan be aya di kamarna serta masih kene tacan kulem bet penasaran aing mah bener-bener penasaran kitu gerentasna hate Sekar Jati waktu harita terus lempang kaluar ti jero kamarna lantaran waktosna parantos teu kapan dia tuh cagurang tuna heula carios si Bopeng beber benteng kanggo denget ieu saheulaanan urang cekapeun heula nya. Insyaallah wa kumis baris nyarengan dina dinten anu bade dongkap. Hatur nuhun wilujeng kantun mios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.